Hadirin nusa minyaksi sim kuring saja mau kalau honyok cek galau ngapungkur lacak baheula. Adat budaya para pujangga ciciptaning para resi nu ngancik di Sewesiwi kalayan natrat di paning amanah. Di mana geus sawa tahun jawabna cukup umurnya di dina datang masana wanci jatuh kerami tutur santi ajari. Kawi hari padika upacara adat keur mukakeun lelang sehat teh. Mau dipalar gelana runian urang mancing kana kecap hirup jeung hurip. Bau anak king nu kasep. Hidup bakal dipapag kalayan dibubu ku kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah numagung tempatna urangnya lidung kalau numur beng alam nu ngawasa ieu jagat Jaangkeun jalan raratan na jalan ku kaislaman pun sampun kasangremun ka Gusti Ilahi Rabbi kalau anu mayungan mapayungan ka makhlukna nu manehna ka islaman bukakeun lawang hampura Musik malik kersa Gusti abdi sumujud ka Gusti ayung agung payung kuning payung salaka sinangling ieu mangka ieu hayang tentrem salamina haturan wilujeng payung salaka sinangling iu maka iu ayam tentrem salamina manusia cek kumawasa anginku
kersa mantena musik mali kersa Gusti orang sumujud ka Gusti sejamian bapak katamu sumping diiringku para mojang jeung jajaka nugara andang diiringku para mojang jeung jajaka kadadak mendawaringkeun ringkang kedak pangantena di papagan payan mojang di awuran kekembangan haturan pinilihan haturan salirah umbul-umbul nawa itu warna-warni narik hati raksa jajak kasantana pingitan jang pangantenan hayu urang sasarengan Seni Sunda Jawa Tengah Jawa Wetan watasna kali serayu giring binga salamatan mogia mulus rahayu
mapag kuhalang mirik ku hariring haturan patepang kenu nembe sumping sumpingan dinggending calon pengantin ginding aturan anak king haturan anak king bagia wilujeng sumping bagia wilujeng rawuh di dieu ibu sareng bapak baris masih hantawis pangbagia kanggo diri hidup nyatana kalungan kembang malati rumnya rum wangi pinilihan wangi nyambung kembang keheman kasmaran wilangan kalimah Allah Fatihah sungkeman kembang kalungan tepang asih tepang gerang suka bunga nyanding sekar pangwilujeng ka anu lenggah tepang asih tepang asih tepang gerang suka bunga sumangga sing raos lenggah sumangga sing raos mana tepung riung haturan wilujeng enjing wilujeng sumping wabilujeng karombongan di keluarga besar bakal calon panganten pamagat di keluarga besar Bapak Haji Fauzi almarhum miwah Ibu Hajah Emar Siti Sumarni atau anu salajengna mangga dihaturanan kasadaya rombongan pangjajah panganten di keluarga besar bakal calon panganten pamagat ada parantos sami-sami sumping di gedung Al-Khenzi Convention Hall Semayang Wedding Area sepados tiasa linggih di patempatan anu parantos di sayogiken. Nah, kembali kami ucapkan selamat pagi, selamat datang. Terkhusus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rombongan keluarga besar calon pengantin pria dari keluarga besar yang kami hormati,
Bapak Haji Fauzi almarhum dan Ibu Hajah Mar Siti Sumardi. Nah, untuk selanjutnya kami silahkan bagi Anda Bapak Ibu, rombongan keluarga besar calon pengantin pria yang telah sama-sama hadir di gedung Al-Khenzi Convention Hall Semayang Weddings Area untuk bisa menempati tempat-tempat duduk yang telah kami sediakan. Dan kami informasikan khusus untuk keluarga besar calon pengantin pria telah kami siapkan untuk posisi duduknya berada di sebelah timur gedung Al-Khenzi Convention Hall Semayang Weddings Area.